Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ka sadayana wilujeng patepang deui urang teraskeunnya dongengna ieu dina judul ngakalakeun siluman bagian ka-12. Dina hanca kamari teh upami telepat nuju nyarioskeun dan jugala cenah ieu nuju nganyang ka bumi si Barnas. Mung direncangan teh ku bapana si Barnas. Kumaha yeuh lajengan cariosna. Mangga ka sadayana caraketan Ki Usrip nyarita. Ki Usrip teh bapana si Barnas teh ya. Aya ujang ari ujek aki mah anjeun teh lain masalah teh isin teuing di imah, tapi katingali nama juga aya hal sejen anu aya di kemudina hate can dibodalkeun. Sok coba ari aya kalarepat atawa masalah mah mending keneh diwanggongkeun nyari aki mah meureunna henteu bisa ari bantuan mah. Komo ku tanaga gitu nya sugan we ari ku pangalaman mah susuganan gitu aya manfaatna lamun dicaritekeun ka aki oge. Gitu cenah ceuk Ki Usrip teh jiga mere lawang supaya dan juga lah bukbrak nyaritakeun kana eusi hatena. Ngadenge wangkongan tibah Usrip saperti kitu dan juga lah dina hatena hayang cenah nyaritakeun, tapi sabenerna mah dina hatena masih keneh cangcaya perlu teh cenah dicaritakeun ieu ka Bah Usrip sabab dihenteu-henteu oge perkara anu aya di kemudina hatena teh perkara anu rusia, perkara anu ulah unggal jalma nyaho kana permasalahan manehanana. Tapi dipikir-pikir deui, lamun kumanehna teu diwangkongkeun nya atuh tangtu wae moal aya lolongkrang atawa bongbolongan mereskeun kana perkara anu aya dina anu keur ayeuna di alamanku manehanana. Sanggeus mikir saperti kitu satuluyna dan juga lah nyarita. Aduh ala iyo eta aki menikah bangun nyaho karena perkara anu aya dina jero hate kuring. Nya bener pisan Ki, sabenerna mah kuring teh aya perkara anu aduh ngaganyol kana hate, tapi kuring teh masih asa-asa lamun aek dicaritakeun ka saban jalma teh. Duh kumaha atuh Ki? Teu kudu kitu, sabenerna mah aki oge teh bisa naguh ngan teh bisa mastikeun naon anu di aya dina hate anjeun teh. Ngan lamun arek dicaritakeun mah bisi anjeun hayang percaya kana teteguhan aki kitu tah. Bisi hayang yakin kana paneguh teh aki. Bangun-bangun nama anjeun mah oge mikiran perkara anu teu katenyo ku mata lahir. Nya katempona ku mata batin alias perkara anu teu kasar atawa perkara anu goib teh. Henteu nya. Ngadenge kana wangkongan si aki saperti kitu anak kebeg teh. Ieu dan juga lah ngerasa reuas. Nah cenah make eusi hati make eusi hatena bisa kanyahoan ku si aki. Ulah reuas aden juga lah sabenerna mah perkara anu aya dina hate atawa dina hirup aden juga lah teh perkara anu aheng. Aheng kumaha Ki? Dengekeun ku anjeun. Ari anjeun teh hirup di lemur ieu teh lain sapoe dua poe. Kumaha kitu Ki? Lain satahun 2 tahun. Nya Ki. Tuluy deui anjeun ti leutik oge geus nyaho. Saha ari aki da meureun anjeun teh sosobatan ujung ngabaturan, jadi babaturan ujung si Barnas teh lain sapoe 2 poe lain satahun 2 tahun. Sasa ti leutik pakolot-kolot supa barang meureunna satragan dina palebah ieuna oge. Dina palebah anjeun dijurukeun oge ujung si Barnas. Kumaha kitu Ki? Hirup anjeun teh katempo ku aki teh ti mimiti leutik anjeun teh jalma anu heureut pakeun pungsat bahan jalma anu miskin
tuluy jadi ngajugala loba hartana. Tapi eta teh katingali ku aki lain arek suudon ke anjeun. Lain arek istilah namanya goreng ke anjeun, tapi kaasup aheng sabab iya sagala rupa kawaloyaan anu aya dina diri anjeun teh sasat dadak-dadakan hastina mah. Lamun teh ama aya jalma anu aya dina kamajuan moal tika kudu saperti kitu. Sanajan aya jalma loba anu saperti kitu. Ari kitu mah murunan aki teh geus tadi teh ya goreng sangka ka kuring nyen perkara nu lain-lain. Hampura samemehna oge nya ujang dan juga layor. Tapi itu naon ki sabab loba pisan jalma anu geus nyangka kitu teh ka kuring teh. Tapi ki ari saya kayak sabenerna ki hayang kuring teh hayang nyarita tapi hayang mastikeun heula. Hayang Rusia ki nyaritakeun nah kitu. Ari si Barnas teh ka mana ki? Apa nuker ngomean pangor cok aki oge. Pager nu mana ki? Nya pager imah. Ngan eta aja mun digeger imah eta. Katingalina mah tuh aya ki. Bangunan mah tadi mah keur ngalah-galawina cenah mah. Ari kitu nu sajan seperti sini nih aya ki. Ari sini nih mah mun teu salah mah keur ngaramet kitu. Sabenerna mah arek jeung aki eta teh ngaramet di sawah teh. Ngan aki teh aduh ayeuna teh keur itu keur nyeri cangkeng. Keur ieu naon teh istilahna mah ngeri suku keur romatik teh nah kitu make kudu kadinya. Kieu ki kulantaran Rusia kuring teh hayang nyarita teh ka aki hungkul. Nyarita naon atuh tah? Nya bener mah kuring teh asa katohyan. Asa istilahna mah asa ka buka Rusia. Sanajan ku aki teh diomongkeun satog moalna, tapi nya kuring oge geus nyangka saperti kitu. Sabab loba oge jalma anu nyangka saperti kitu. Anu mana teh? Anu diwangkukeun ku aki perkara-perkara anu dadak-dadakan dina parbaharta. Kumaha kitu anu sabenerna eta teh? Nya sabenerna mah ki lamun arek dicaritakeun mah kuring teh keur boga dosa. Rumasa ki kemain perkara nu eta mah aki geus ngarti meureunnan. Ngan kuring teh ngarasa boga dosa kitu ki. Lamun teh mah arek diwangkungkeun cohagna mah kuring teh hayang babalik pikir. Tapi dina babalik pikir ieu ki kuring teh ngarasa hese ki aki aya bolongan teu atawa boga naon kitu tah jalan supaya anu merenah supaya ngarengsekeun kana naonnya bang balu hate kuring ki. Kitu nah. Hampura lain rumah saaki geus kolot tapi santona ari hirup anu geus panjang saperti kieu mah aki teh loba pangalaman loba panempo. Sanajan panempo jeung pengalaman atau sasangkaan aki teh henteu salawasna bener, henteu salawasna saluyu jeung kanyataanana. Tapi lamun anjeun bener eta hayang bener babalik pikir. Sanajan aki oge teh nyaho kana kaayaan sabenerna. Tapi bisa disebutkeun ayeuna mah geus ngarti weh. Sanajan teu pasti oge. Kumaha tuh ki sok labung bolongan eta ujang hayang naon. Kuring mah hayang buru kumahanya. Hayang tobat kitu ki. Hayang leupas dina bang balu hate ieu ki. Ai bang baluna kumaha atuh? Kumahanya tuh ki nyaritakeun. Ari kararagok mah ki oge ngawangkungna kararagok atuh. Nu penting mah ayeuna mah jujur heula naon oge kudu dimimitian ku jujur. Ame puguh pikiranna. Ku aki oge pan tadi geus ditoel-toel kitu tah geus kabuka saeutik-saeutik urusan harta anu dadak-dadakan. Coba ki lamun diteguh eta harta dadak-dadakan meunang di mana ki? Keheula yo. Sabenerna mah eta teh aya dua hal. Kahiji hal anu alus. Hal nu alus teh biasana lamun jalma loba harta teh kahiji tina warisan, kadua tina gatona usaha atawa dina soson-sosona usaha, kaduana katiluna meureunnan bisa wae manehanana meunang pausahaan anu teu katempo ku batur. Ngan meureunnan istilahna mah gede we batina boga milik gede we. Eta jalan anu bener meureunnan. Aya deui ku perkara anu salah. Sabenerna mah perkara nu salah eta teh eueuh dina kanyataanna mah.
Cara seperti anjon cenah eta bieu menang kabengharan dadak-dadakan bisa wae anjon teh jadi badega ti hiji sodagar anu percaya ka anjon tuluy banding ku percaya sanajan anjeun karaka we satahun 2 tahun tuluy dipasrahan kana harta atawa kana warisan bisa wae apan saperti kitu tapi kulantaran anjeun bieu nyinggung-nyinggung kana perkara anu kana tobat jeung hayang babalik pikir jeung ngarasa ringrang aki teh boga pikiran anu goreng kulantaran perkara pikiran anu goreng eta aki mah moal ngawangkongkeun naon eta perkara teh bisi nyalahan ari kitu kumaha taki aki geus ngarti tapi kana Bang Bolo teh kuring ki ari ngartina mangarti aki teh tapi terus terang aki teh bisa ari ngarengsekeun kana pasuhalanna mah aduh kumaha tuh ki bantuan ki kasa adeui atuh kuring kudu ngawangkongkeun cek aki ganteng ari bisa mah ngan aki boga ari kawawuhan mah lamun bener anjeun hayang babalik pikir hayang lepas tina Bang Balu hate mending urang wangkongkeun ka kawawuhan aki eta ge lamun aya keneh lamun jumeneng keneh da kurarasaan moal jauh ari umurna mah ngan meureunan ari masalah jumeneng keneh atawa maot geus atawa encana mah aki teh nyaho jadi aki teh arek nganteur kuring ka anu bisa ngubaran gitu ki atawa kanu bisa ngareksekeun kana pasuhalan atau Bang Bolo teh kuring ki mudah-mudahan aya milik eta jalma masih keneh jumeneng lamun arek mah esuk hayu urang ini jeung aki ka babaturan aki eta kalauhan aki eta nuhun atuh ki nuhun pisan ki bakatku bunga meureun dan juga lah teh langsung we nyekelan dengan nasi aki Ki Usrip teh aja langsung cenah diciuman ketika kekepesan Ki Usrip oge cenah ulah saperti gitu tapi ngan ningali kana kajujuran jeung kasungguhan dan juga lah anu bener cenah yang keluar tina Bang Balu hatena Ki Usrip nyarita cek uduk cium tangan saperti kitu lah yo kana naon ieu mah engke pokona namanya sing sagad esuk-esuk mun bisa mah rebun-rebun keneh ngasalat subuh weh langsung ka dieu anjeun urang-urang mun inget jeung aki urang neangan kawawahan aki teh nuhun pisan ki dan juga lah nikah pok depok deui nganuhunkeun kasih aki eta teh ngan ukur karak arek dianteur komo lamun meureunan geus lepas tina Bang Balu hatena. Singket carita dina kaayaan isukna isuk-isuk dan juga lah teh cenah geus nungguan we geus nyamper ka imahna Ki Usrip teh arek ini cenah ka tempat anu dituju anu tempat panganjerkanana atau panyijinganana kawawuhanana Ki Usrip teuing saha-sahana mah teuing urang mana-mana nama ngan bebeja we Ki Usrip teh kasih Barnas katut kasih Nini yang cenah aya perlu ejeung dan juga lah satuluyna mah duaan ari niat we ninggalkeun lemur arek nuju ka imah kawawuhanana Bah Usrip teh. Kampung Rancaka katelahna hiji lembur dihanapeun hiji pasir atawa hiji gunung lemur anu kawilang masih keneh singkur jauh ka kota malahan mah di eta lembur teh wawangunan imahna oge masih keneh basajan jeung acan loba kawilang lembur anu masih keneh pasisian di lembur eta lingih we cenah membentah hiji aki-aki anu disebut we ku eta di eta lemur mah Ki Ranca sabab eta aki-aki teh anu ngamimitian ngabukbak atawa muka kalep ngabukbak atawa muka lemur di eta tempat sabab samanehna mah eta wawangkon teh kaasup masih keneh leuweung anu jarang kasabak ku jalma sok aya cenah jalma oge kalan-kalan anu ngarasuluh atawa ngangon ka wewengkon eta tapi ku Ki Ranca satuluyna dijadikeun lembur atuh saurang dua urang saimah dua imah tuluy tika aya welasna imah
caricing weh loba kadang wargana caricing di eta lembur anu disebut kampung atau lembur rancaka teh kakocapkeun Mbah Usrip. Ejeng dan juga lah geus nepi weh ka hiji imah anu tempat linyina pananjrekanana cenah nu disebut Ki Ranca teh. Sanggeus sagala rupa itu ieu nama teu dicariakeun teu dicarioskeun nyaho-nyaho geus ngawangkong weh tiluan di jero imahna imah Ki Ranca teh. Ki Ranca cumarita. Aduh pisan. Geus lawas ti lawas nya Usrip. Urang teh geus teu papangi. Ayeuna geus kapapangi teh geus kolot samodel kieu. Ari anjeun nyaho ti mana kuring. Cicing di dieu. Wah, are eta make ku kitu. Ngawangkong teh ku lamat-lamat pisan, ku alon-alon pisan anjeun teh. Wah, Ranca. Kuring teh nyaeta geus rupa-rupa. Gara-gara nama cenah ojok aki mantri gitu tah ojok si tuan mantri mah. Aki teh geus kaasupkeun anak Asma ieu teh. Jadi we saperti kieu. Jadi lenghak ngaraju lamun ngawangkong teh. Tapi ari kitu eta aya naon atuh. Sisinan teu nulumbaheun ka tempat ieu. Sabanana mah kuring teh ngantor yo. Yang disebutkan mameren dulur atau tatangga akan kembali ulang aku kan dulur weh. Boga kadarepat cenah boga bang balu hate. Anu kuring oge encan tak pasti sanajan geus boga panyangka. Tapi acan pasti naon-naon nama. Sok we tanya ku anjeun. Naon-naon nama kitu tah. Saha atuh budakna? Ieu anu ieu lain. Anu iya. Saha atuh ngaran Ujang teh Jang? Aduh, alah, yuk. Aduh, kuring teh ki. Ampura we yuk. Jadi naonnya ngaribuhkeun ka Aki. Tapi, tong loba carita ka Aki mah. Supaya Aki na kitu loba omong. Sok we omongkeun naon anu karep ku anjeun aya bang balu dina hate teh. Meunang diwangkongkon bukbrak. Ulah aya di dinding kelir di sindang siloka. Ame pungkul ka harti sang kumaha naon waena. Sanggeus kitu mah dan juga lah teh darak-darak we nyaritakeun eusi hatena. Yo sabenerna mah ki kuring teh ada ragu sabenerna mah kinya tapi cek si Aki oge cek Aki Usrip gitu teh. Ulah di pining-piningan cek Aki bieu deui ulah di dinding kelir sindang siloka kuring marek tomo kieu laki. Lamun dipercaya mah ku Aki kuring teh muhit. Muhit cukup. Muhit ka siluman lain. Tak kitu ki. Nih Aki geus nyaho naon deui ka muhit. Ka jalma anu disebutkeun hayang harta banda mah. Biasana mah eta teh ka jalma anu kasasaramba ka siluman teh. Tapi teu kabeh kitu. Sobab loba jalma anu jeung loba hartana tapi menang usaha anu jujur ngan meureun aya dina diri anjeun matina perkara-perkara anu teu kaharti kalaga ngadon muja ka gunung muhit ka siluman teh ngaranna. Kitu ge. Terus kumaha atuh ayeuna? Kieu. Ya pasti oge. Aki terang meureunana. Lamun kuring teh moal bisa leupas di siluman anu kuring dipuhit gitu taki nya akhir-akhir mah kuring teh bakal dibawa ke alam siluman gitu ki. Tapi kuring teh embung ari kitu mah malahan mah mun bisa mah hayang naklukeun eta siluman gitu ki. Jeung deui mun bisa mah yeuh supaya kuring copong kana hate jalma-jalma anu pernah dicilakakeun ku kuring teh hayang ditulungan dibawa balik deui ka alam manusia gitu ki. Allah. Eta teh meuni katuha kapisan ka hayang anjeun teh. Make kudu hayang naklukeun siluman sagala rupa. Tapi kieu yeuh. Jujur wae atawa istilahna marek brak wae. Ari Aki mantu nyaho kana perkara-perkara anu kitu mah. Maksudna teh bisa nulungan. Ngan lamun arek anjeun moal ukur sembet dia Usrip. Nah make ka kuring ke.
supaya anjeun kudu ngantorna ulah satengah-satengah. Ini teh anjeun kalemur pasisian anjeun oge nyaho aya anu disebutkeun kisah-kisah rimin baheula aki oge pernah ditulungan ku manehanana. Lepas tina gangguan siluman atawa bangsa dademit anu nyaho anjeun oge meureun ti kajager kuring bisa walaya keneh hirup saperti tika ayeuna. Wah, kisah remin. Urang mana eta teh? Urang lemur pasisian eta teh. Pasisian. Oh, lemur pasisian. Anu deket lemur girang teh lain. Teh nyaho eta nama. Eta ki lemur pasisian anu deket lemur girang. Wah, aya disebutkeun di wewengkon belah dia mana lemurkeun disebutkeun ieu kisah rimin. Anu lemur pasisian mah lengket lem kampung girang teh ya. Anu pentasieun meureun kampung girang teh lemur urang. Kitu nya ki ning eta jadi deukeut ki. Da ki oge teh nyaho ayeuna teh. Kirang cayon ayo. Geus we itu ieu masuk anjeun. Teh angan gae eta kisah rimin itu ieu nama. Malena leuwih nyaho. Tak itu ti aki mah bisi hayang buru-buru mun bisa mah ulah ti katungguan poe isukan sabab wage geus karasa anjeun teh geus didoho-doho ku bangsa siluman selemin ku anu disebutkeun dedemat sabab kalakuan anjeun anu hayang bebas ti siluman teh geus kaameuh ku bangsa dedemit mah geus karasa ku bangsa siluman mah nya ulah ti kasurupkan nungguan surupanon poe kudu buru-buru init ka lemur pasisian. Awas sing diperhatikan ieu omongan-omongan ti aki. Wah, ari kitu mah atuh nuhun Kiranja. Nuhun Kiranja. Waktosna parantos cekap kanggo episode nu ayeuna. Kumaha ye lajenganana saha cenah kisah rimin teh ya. Urang pasisian cenah ieu manganya diantos wae dina video-video salajengna. Wilujeng patepang deui. Permio.